Aduh, melak sampul lila gede dina kieu mah. Tapi aku kudu dipindahkeun kana pot kitu sampul teh. Kahiji teh gede kadua babari ngalakna jiga nama. Pindahkeun ah. Mun aya mah mah kalapa di potan ya. Mau capek-capek naik. Dina hate kuring anjeun cicing. Teu nyaho ka dituna. Siapa tuh? Pun. Adieu. Aing rek mau dali mah ngadon digarawan. Naon? Naon? Adieu. Mes di mana? Ulin Mana sekolah? sekolah. Ngajung di anting dan eta nyewa. Bener mana sekolah? Sekolah Kelas beriji? kelas 1. Sekolah menenan bisa ke kalian ya? Bisa lah enteng gitu mah. Nah, Bener. si kurang tes kuing. Soknya di tes kurangnya. 5 kali 5 sabaraha? 5 kali 5 sabaraha? Urang mah naik nage nyogok. Mana kunaon pun? Ini betul, teman rek ditita ieu teh kumaha paulang. Aduh, aing mah. Naon? Da ebe budak teh. Si kehed mah dibere ka kalian ka gorentelan juga bilatung cau. Gua bener teh coro teh budak teh euy. Aduh, karunya teh ngeun bapana. Aya kene. Si lagu penutupan banget sama rukna moal kadeuleuh mun ku aing nya. Pod. Apod. Ka dieu. Pod. Aduh, kumaha? Ka dieu. Kabur. Kumaha? Ka dieu. Rek naon atuh? Asa ngangap tilang ka aing make jeung kikituan naonan ka tempo. Rek naon nah? Ka mana deui maneh? Di heula. Urang nanya deui ah. Rok naon? Pan tadi urang nanya mah setting heuh, kalian eta mah. Ayeuna mah babari lah. Hah, padahal Bang geus mikir bete di ditu teh. Beres sok ganti. Naon sok, Mak? Sok ya jawab ku maneh heuh. Babari ieu mah 100 dicokot hiji. Tah, sabaraha? Aduh, kumaha ratusan? Kadakan gitu bisa. Kumaha deui ieu aing? Asa kunaon ieu pertanyaan ka Gugutut loba tome. Buru jawab leuwih Gugutut. Kira menggot. Kira tu bisa ngajawab bola ieu. Aduh. Kira aing mikiran ieu. Loba diving yang di potan sekalian ngedijikeun sampul. Kira menggot. Mbak diving beunyeut teh zaman ayeuna mah. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Geus lah ayeuna mah tong balasan we lah. Naon kikituan nyawa sih belatung nangka we. Aduh. Tempo ieu. Karena duit mah nih hejo langsung cager migrenanya. Berapa ya? 40. Tahu, karena duit apa? Kalian bingung. Ya, mau kopi ke warung. Ada terek merah. Ah, kopi. Kopi naon? Kopi ya we, aluminium. Bener. Oh, kopi hidung lah. Sabigi? Satoros. Ya. Sama rupuk kerupuk satoros kumaha nih? Kukulutus teh. Lumayan yeuh. 50.000 mah yeuh. Keur meuli naon? Aing mau dibayarkeun yeuh. Meuli kopi teh. Bohana tadi nyeng seurikeun atuh. Nya urang teh pinter kana perkalian teh. Aduh, teuseun teuing warung ya. Jam sakieu masih kena can ngaladangan, can ngalarisan ieu teh. Jol atuh lah nu meuli ya. Nganyuk atukeun bae lah keur kieu mah asal mayar we nganyuk oge. Amin. Naon maneh? Naon? Sebenarnya orang era euy. Naon ai maneh rek jajan mah jajan we kudu era ai maneh. Oh, sebenarnya nama era euy urang teh. Ani we ditalah-tahan bieu ku si Mang Obot. Bisa nganyuk ka Mang Mawin. Aduh. Pengen tegana hate can ngalarisan aya nu nganyuk. Tapi kan bae lah daripada ngaladangan aing. Terus kumaha? Naon wae cenah? Aduh, tadi teh naon? Eta tah kopi hidung we, eta tah nu bodas, tah eta nu dicekan. Naon sih ieu mah lain kopi hidung tah ieu kopi hidung mah tah. Oh, eta we, eta. Hiji dua itu. Dua. Hiji we, hiji.
Terbalik sama hiji. Heeh, hiji. Nih ngaliurkeun sama. Nali dieu. Iya, kebeda mana cicing kuman dagang sia mah. Tinyu ya. Inyu atuh, Mang. Lah gua di bawah mah. Oke lah, taguan sakedeung. Heeh, sok. Nih Ronel sama murid teh. Nganyuk meuli selain. Buru atuh, Mang. Itu majana jadi nya. Ya, baju lah. Nah, tingkeun bae lah. Taseup beuh penting nama. Mana sanokna itu Curug we lah, Mang, beteren ah teuing. Oh iya curug mana ya tuh? Sudi Iya. paras. Nah, atuh teh mangke anan ke head atuh. Ya. Ya, Engke ada Mang Robot ka dieu nya. kade gitu duitna ah. Heeh, asli. Aing teh macam ngalarisan ieu teh. Masa Mang muru Robot dah kayak ka dieu. rokok aman teu? Henteu. Tu kopi unggul. Heeh. Awas ya, kade bejakeun kitu nya. Heuh, dangke si Mang Robot ka dieu. Oh, keur balanya deui. Oh. Alhamdulillah aya nu nganyek oge euy ah. Jirining payu warung urang ya. Wah, kebenaran. Naon maneh? Boga 3000 tuh. Aya jeung naon? Ini jeung modal lah. Keur mayar ieu. Cuma yang ngopi tegablek duit. Nah, ada si Robot. Tuh goceng-gocengna ieu ge. Bae lah. Heuh lah. Jadi gue tagih ka Mang Robot ya. Udah rek bayar lah ya. Mau maneh we? Bayar 5.000. Bayar 5.000 ieu mah rezeki ya. 55 tuh. Dipangsi teh euy. Aduh. Si robot nyerakeun kita budak nganyuk. Keur mah eueuh deui duit dengan goceng-gocengan tadi nama jang beliau kok. Duaeun ah. Keur eueuh deui teh. Kira-kira jadi melak awi di nuki jadi moalnya. Aduh. Wah, jadi nya di plak di potan mah. Di pupuk mah ya. Aduh, nyumuli kopi di jeung lila di kumaha cenah budak teh berdua pisan. Aduh. Tah, kieu atuh nangtung. Tereh melakukan gede kieu mah naon teh keneh mah. Lila tahun-tahun geus deki mah instan supaya bisa diala deui awi teh. Alah. Cing cole tai cing dicolekan. Ah, emang ieu meuli kopi di mana? Biasa ti Mang Mawin. Hubul. Ganti ti itu di Baghdad meuli kopina. Nuhun ya. Oh. Ke mana di mana? Kala. Pamulangan mana ai maneh? Nuno aja main init-init. Aduh, poho. Teu ngomong urang tadi. Naon? Heuh, eta pamulangan. Engke we cokot ka Mang Mamin. Kurang. Pulanganana. Heeh. Udah, ieu eueuh pamulangan cenah. Oh, baik ya kurang cokot. Nuhun ya. Oh. Piraku warung si Mamin sakitu gedena pamulangan. Kang cahaya yang kasih aku udah jeung meuli kopi ku sakitu jeung hubul. Dalah teh cokot yang tanyakeun. Ngeuna anjing. Nikmat. Ah, si robot aya tagih aing. Bot. Weh. Mah duit? Duit naon teu puguh-puguh. Nah, pan tadi nginjem si Apud goceng jang meuli jang mayar kopi cenah. Dari tadi ngomong si Apud cokot we cenah kasih Mang Robot cenah. Minjem jang naon? Jang mayar kopi. Nah, ada di bahanan ku urang. Yang tadi nginjem ka aing goceng. Demi Allah kurang di bahanan gocap malahan mah bieu ka dieu nganterkeun upamulangan. Urang kudu dicokot ka warung nyimpen cenah. Nah, pan tadi nginjem ka aing keur mah duitna goceng-gocengna tuh eueuh deui. Aduh. Si Apud deui wae nu biangkerok teh mah. Tadi nama jang meuli rokok Magnum duaeun eta teh. Sumpah di bahanan gocap urang. Tapi ini nginjem ka aing goceng. Aduh. Lo baiklah, ke kurang dibayar, urang rek nyokot lah ka warung. Dan nyimpannya di warung, ke kurang dibayar ka mana? Terus urang kumaha aya meuli rokok? Nganyuk we lah. Ah, geus nganyuk deui wae. Heuh tuh lah bae. Heuh, ke kurang dibayar ka mana? Baiklah. Dok, kalau. Ayo bareng aja urang. Heuh, ayo tuh. Namanya sekalian dibayar. Urang ka mana gocap goceng. Goceng yang meuli udud. Sok ayo.
naon ieu? Mot abring-abringan kieu ngalit ngeung deui duaan itu. Kecuali pemulangan. Na pamulangan naon mayar ge henteu. Nah, tadi di bahanan gocap kurang dan beli kopi. Cek Bang Obot nganyuk cenah. Asli bahanan gocap kurang. Asrina nganyuk. Ah, Lain di sawah di dieu. nganyuk. Kudu di sawah. Pemulangan ke urangnya. Aing keur mah acan ngarisan sama dianyuk ku si Obot cenah. Wah, pemulangan paling gimana mah. Kayaknya goceng. Tadi nginjem cenah jang mayar kopi. Heeh, teu nepi ka dieu mah duit mah baru lah baralayar keur mayar nu meusel ya tuh. Bayar naon teh aku aing kudu mayar. Udah nganyuk ka dieu na nganyuk. Bener ke urang yang pemulangan. Nak urut perlu aing manggil RT. Sesuk buru eta jang mayar eta jang meuli rokok buru. Iya, cobaan gitu paparan kopi itu mana? Payah rame. Gitu teh euy urang. Liuran ieu teh. Enak cek maneh di bahanan duit 50. Cek ieu nginjem 5.000 ka dieu. Duit nanti nepi ka urang. Wah, Lain di sawah kakak ngagebah di bejaan teh, yang di bejaan acan. Jangan sabuna gerak mana enak. Udah Sesuk buru bayar jang mayar uduk. Iya, sok tangan sabuna ka dieu bawa ka dieu gerak. berarti itu monitornya si Aputnya. Heuh, sok tangan gerak jenisna. Ala itu sebenarnya si sabuna itu. Sekehe. Tadi sian. Puas parasya. Cek aing oge si eta proklamatorna. Oh, provokator, kemerdekaan. Provokatorna si eta tah. Yang di bejaan sok buru geron. Woi, latung nangka. Ayeuna terus kumaha ieu? Bayar kopi, bot bayar kain kopi. Bot bayar goeng goceng. Jadi aing nu lieu. Mana bayar eta? Anu nguyu kopina saha? Teu nguyu pulang bete tulus. Aduh, Nah, jadi aing buka utang eta tuh. ada yang apa lain? Bayar. Bayar kaeng goceng buru. Nangka. Jang mayar eta rokok. Iya, Buru. balik ayo.